Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka-20 genep nanya pamiarsa. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Ayeuna mah ilaing gancang gerak teangan jeung syaratna. Pangupayakeun kumane pikeun tumbalna deuleuh gancang. Oh, siap bah, siap bah. Si Jolad haget pisan nyanggupan kana parentah ti Bah Atong salaku guruna. Tekung si diengke-engke deui, geus kitu mah gura-giru bae si Jolad miang ninggalkeun imah Bah Atong. Ari Bah Atong sorangan mah harita ngadon surangah serenge bari meus-meus ngareretan kaneng tina. Anu harita ngan ukur ngaluk tungkul bari nyusutan sesa-sesa cimatan. Menggeus nyai tong mewek wae sia. Pokona mah lamun nyai satia ngalayanan kakang kolot, maka dina waktu anu moal lila deui oge sagala kayang nyai baris kacumponan tina kanan deuleuh nyai. Bah Atong neuteuk seukeut kaneng tina anu harita masih keneh ingsreuk-ingsreukan diselang ku nyusutan sesa-sesa cimatan. Ngaakangkeun sagala kituna teh eta aki-aki 7 mulut. Padahal leuwih mayus ngabasakeun aki atawa abah. Neng Tina tibang unggeup dina kayaan tetep tungkul. Buukna anu pasiksa ngarumbai meh-mehan nutupan sakabe beungeutna. Ju geram mandi angguran mah ayeuna sangkan leuwih geulis, sangkan akang leuwih geugeut hayang mindo deui ngadua kalian. Tuh di tukang aya pancuran, bisi butuh samping kebat jeung pakeanana keur disalin mah aya dina lomari di kamar. Pekwe milihan ku sorangan nyai, sok gerak kacai heula. Tekung sinembalan jung Neng Tina cengkat tina diukna. Laju koloyor karohangan kamar. Sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mamawas samping kebat. Sarta anu saterusna mah kebat bae ngoloyor muru katampian. Anu pernahna aya di pipireun imah. Sedengkeun ari Bah Atong mah saleosna Neng Tina teh ngadon surangah serengeh sorangan siga anu owah. Sanggeus lumayan lila antarana, Neng Tina geus ngurunyung deui dina kayaan ngan ukur mamake samping kebat anu dibelitkeun pikeun nutupan oratna. Anu masih keneh nembongkeun neuhneurna sapasi gunung sakembaran. Jeung umyangna pakulitan pingping anu taya cacad seeutik-eutik acan. Buukna nu geus kulimis sawareh arasup kana sela-sela beulahan pinareupna. Nepi ka kumetap sarta meh teu ngiceup-ngiceup Bah Atong oge nempo kitu mah. Sarta langsung neureuyan ciduh ka tembong dina gondok lakina nu lok-lokan. Kalayan teu ngomong sakemek-kemek acan. Malahan mah Bah Atong oge siga nu dianggap tunggul. Neng Tina kebat bae ngoloyor karohangan kamar. Saasupna Neng Tina, Bah Atong oge gancang cengkat sarta nuturkeun asup nyusul Neng Tina ka jero kamar. Ting rek naon deui eta aki-aki pahang 7 mulut deh. Cag tunda heula kayaan di imahna Bah Atong anu rek nyusul tepus deui. Ayeuna urang samper deui lalampahan si Jolad anu kapapancenan tugas pikeun neangan pitumbaleun. Minangka syarat sangkan nyimas sansan puhitan Bah Atong daekeun nurunkeun elmu pamikatna saluyu jeung anu dipikahayang ku Neng Tina. Harita katempo si Jolad keur gujilang-gajelang jojorelatan mapakan rembetna kakayon anu aya di pileuweungan. Henteu jarang kapaksa kudu
gujlang-gajleng tina dahan anu hiji kana dahan-dahan anu sejena. Kalayan dina gerakan anu katemponana teh jauh leuwih gesit batan gerakan anu tiheula-tiheula. Lumayan lila lalampahan si Jolad teh. Nepi ka antukna mah ngarandag di hareupeun hiji wangunan imah anu aya di hiji pileuweungan. Anu eta pileuweungan teh pernahna teu pati jauh teuing ti lembur Cilanjung. Teu kungsi ka katrok heula, jajauheun ka Uluk Salama. Sanggeusna ngalacat ka tepas imah teh, langsung bae si Jolad nyurungkeun panto. Brak. Katenjo di jero imah kasampak aya 3 urang jalma anu keur ngawarangkong. Anu tiluan rada kurang kerung mangsa nempok kaayaan leungeun si Jolad anu geus cager deui siga bihari teh. Geuning Kang Jolad, ari si Dempak mana Kang? Tanya salah saurang tinu keur ngariung mapag kumananya. Henteu langsung nembalan, gek si Jolad diuk heula, leguk nginum cikopi sesa. Teuing urut saha. Si Dempak mah ayeuna teh keur digembleng ku guru dewek deuleu. Aing ka dieu menang parentah tinu jadi guru ieu teh. Sang kaneneangan saurang deui pikeun dijadikeun pimurideun sugan anu hayang jeung dae. Cek si Jolad bari rutret kanu tiluan. Uing wae atuh Kang, uing. Da kuring oge hayang atuh Kang. Nya sarua kuring oge hayang. Pasti guru Kang Jolad teh pohara sakti nanya. Buktina we eta leungeun Kang Jolad oge geus cager deui. Geus we kuring Kang. Anu tiluan pating celengkeung pahayang-hayang. Nungtut saurang-saurang. Ari si Ajo ka mana? Tadi mah keur meuli arak si Ajo teh Kang. Oh nya Kang. Kumaha hasil ngarampok imana si Ramdi teh Kang? Na geuning ilaing nyaho. Nya nyaho atuh Kang. Apaan nepi ka ibur salelembur kajadianna oge Kang. Kusiwal si Jolad ngaluarkeun gelang emas tina pesakna. Sok ditunda di hareupeun anu tiluan. Kok eta bagian marane deuleu. Siga nu bunga pisan anu tiluan mah diasongan gelang emas kudu jadi pamingpinna teh. Sabab lamun diduitkeun mah bakal gede pisan pangajina. Maneh dugul. Ayeuna keneh milu jeung dewek euy, pikeun ku guru sangkan luhung ilmu. Siga dewek dia jeung si Dempak. Sok ke dituntutnya. Lamun engke butuh pimurideun deui diteang di lain duaan. Ayeuna masih dugul heula. Cek si Jolad bari ngareret ka salah saurang baladna anu sirahna dugul. Siap Kang, siap. Si dugul siga nu atoh pisan. Anu duaan mah pating darelek siga nu siri. Tadi nama dewek teh rek mawa si Ajo ngan eueuh geuningan jelemana. Geus dilacan inditna. Lumayan geus lila Kang, geus nepi meureun ari ka pasar nama. Cek si dugul anu nembalan. Sedangkeun ari jalma anu keur diomongkeunana nya salah saurang anak buahna si Jolad anu ngaranna si Ajo. Pas pisan jeung sangkan si dugul, harita teh manehna geus aya di pasar. Anu pernahna aya di hiji lembur anu paeunteng-eunteng pisan jeung lembur Cilanjung. Lempangna si Ajo rada gagancangan, kalayan dada anu semudangah siga anu hayang ka tembong gagah. Jeruk. Si Ajo ngadupak seorang jajaka anu keur semudongko, mangsa nempuan arit jeung batu asahan. Nepi ka ngagulitik jajaka anu kadupakna teh. Nah, ari sia ngajedog debat jajalaneun atuh koplok. Cek si Ajo langsung nyorongot. Nya salah maneh atuh. Lempang teu tumpat tempo. Neuleuh gerak lempang teh babal. Tukang arit nyelengkeung. Tayona mah nyaho saha anu salah. Naon koplok? Wani ngalawan sia ka aing. Cek si Ajo langsung medengkreng. Sakabeh mata anu dareukeut ka tempat kajadian jadi museur kanu keur silih sentak. Sedengkeun ari jajaka anu kadupak ku si Ajo anu tetela geuning jang aris eta teh gancang harita ngoneal hudang. Atos Kang, atos. Hapunten pisannya. Ieu mah abdi nu lepat Kang.
tos Kang nging kata terasan Kang. Jang Aris diserikna dodongkoan di hareupeun si Ajo. Tah dengikeun ku jebir sia eta bejuhna oge ngaku salah dulu ari sia nyalakeun ka dewek sia tukang arit bolisung. Cek si Ajo tutunjuk ka tukang dagang. Sia nu salah mah dulu eta budak mah keur atos Kang, atos. Hapunten abdinya Kang. Cek Jang Aris gancang motong omongan tukang arit ditungtungan ku menta hampura deui ka si Ajo. Si Ajo ngan ukur ngadelek sarta saterus nama satengah jejebris ninggalkeun eta patempatan. Geus bugu jalma itu nu salah Jang. Pan ujang mah tadi teh keur cicing milihan arit jeung batu asanana tuluy kadupak ku jalma nu itu ko. Cek tukang arit sanggeusna si Ajo rada jauh ninggalkeun eta tempat. Nya jalmana we eta mah heuras genggerong Kang tu kudu di ladenan. Nya bener ulah di ladenan. Tukang oncom milu mairan. Nya atos mang atos. Wios da abina oge teu kunaon ieu. Oh muhun mang. Janten sabarahaeun ieu panginten arit sareng batu asanana teh mang. Cek Jang Aris siga nembung ka papanjangan. Sanggeus anu dagang ngabejakeun hargana golosor. Jang Aris mikeun salembar duit pikeun pamayarna. Waduh, tong nu ageng-ageng teuing atuh artosna Jang. Teu aya kangge angsulanana ieu teh. Ah wios mang, masihan we kangge mamangnya. Nu laras ieu teh Jang. Tukang arit siga nu teu percaya. Muhun kanggo mamang we angsulanana namanya lumayan kangge murang kali di bumi. Bungah lain di kieuna katampona teh eta tukang arit. Barang anu dipesen ku Jang Aris gancang dibungkus sarta diwadahan. Pok deui nunuhunan mangsa Jang Aris rek amitan teh. Sanggeus meuli arit jeung batu asahan, Jang Aris gura-giru nyimpang heula ka hiji wangunan anu aya di sisi jalan. Tempat paragi anu meuli atawa ngajual rarangken emas eta teh. Keur kosong taya sasaha. Kur aya anu dagangna wungkul. Seorang lalaki anu kawilang geus rada umuran. Bade ngagale emas Cep? Tanya eta nu boga toko. Lalaki kalayan darede pisan. Bade ngical kitu oge upami tiasa ieu teh Kang. Cek Jang Aris bari pohara rangkuhna. Siga nu langsung resepeun eta lalaki oge sanggeusna nempos sikep jeung basana Jang Aris anu sakitu hadena teh. Oh, cobi ninggal barang aja. Kusiwal, Jang Aris musiwal ngaluarkeun kanjut kundang leutik kelir hideung tina pesakna. Song dibikeun ka eta lalaki. Sajongjonan mah eta lalaki bati moloho sanggeusna nempo eusi kajut kundang. Anu tetela eusina emas gelempengan, anu gedena kira-kira 2 ramuan kolot. Barang ti mana ieu teh Jang? Ieu mah geuning emas gelempengan. Cek eta lalaki, kituna teh bari nelek-nelek emas anu keur dicekelna. Si simpenan pun aki eta teh Kang. Abdi mah mung dipiwarangi calungkul ieu teh. Oh, nya antosan sageda patunya Jang, antosan. Jang Aris tibang unggeuh. Geus kitu mah eta lalaki anteng pisan mariksa eta emas gelempengan. Kalayan ngagunakeun mangrupaning alat-alatna. Sanggeus lumayan lila kudu sabar ngadagoan antuk nama eta lalaki rengse mariksana. Asli ieu mah Cep, sae pisan ieu mah yeuh hargana Cep. Upami tuang aki gaduheun keneh barang model kieu mah sareng nuju peryogi artos tong diical ka sasahanya. Candak we ka dieu. Eta lalaki siga nu bungah pisan alatan menang barang anu hade. Jang Aris timbang manggut dibarengan ku imut. Sanggeus eta lalaki kurah koreh kana laci. Song mikeun kepokan duit meh hampir sakerese. Nepi ka ngacenghok Jang Aris oge, tapi gancang nyumputkeun semuna. Sok we etang deui Cep gilikirang. Ah, sawiwas teu kedah Kang. Percantan pisan lah abdi maka akan. Nya atuh, sing hati-hati we di jalanannya. Sareng omat deui, upami bade ngical deui barang maulah kasasa, canak we ka dieu ka akang. Muhun mangga Kang. Insyaallah, mangga Kang di kantunnya.
Geus kitu mah gura-giru bae jang Aris amitan. Gede gue indit ninggalkeun eta tukang emas. Teu kacatur kumaha lila di jalana. Dina mangsa panon poe geus mingkin doyong ka belah kulon. Jang Aris geus nepi deui ka lemburna nyatana ka Jatilindu. Geus di mana Jang Aris? Tanya salah seorang lalaki anu kabeneran pas sanggrok di jalan. Sok sanajan keur leumpang rada gagancangan. Jang Aris maksakeun ngaranda heula. Tos di pasar Kang. Meser Aris sareng batu asahan ya teh. Nah hari akang bade ka mana ya teh Kang? Rek ka imah Lurah Asep. Rek milu moal Jang. Ah moal Kang. Teu kiat ya teh tos lapar patuangan. Geus kitu mah kebat bae Jang Aris neruskeun deui lengkahna. Eta lalaki oge semu gagancangan muru ka imahna Lurah Asep. Sanepina ka imah Lurah Asep, kasampak masih keneh loba jalma. Sok sanajan ayeuna mah geus henteu ngagimbung teuing cara kumaha basa mirip teh geus eling atawa acan. Cek eta lalaki sanggeusna diuk di tepas imah. Kituna teh bari rutret ka warga nu geus lila area di dinya. Barora, ieu anakna nu awe oge ceurik wae. Nyawe di tengah imah ka tembong saurang awewe anu sapantaran jeung nyilam keur inghak-inghakan digireun Mbah Samiri anu masih keneh dina kayaan kapiuhan. Nya sing salabar we atunya ayeuna mah da ieu mah cilaka. Lurah Asep rutret kanu tiluan anu tayeuhna mah minangka anak-anakna Mbah Samiri anu duaan lalaki sedengkeun saurang deui mah awewe. Mohon hatur nuhun pisan parantos kerasa karepot oge ieu teh Pak Lurah. Tembal budak lalaki nu saurang. Ah, ieu mah geus jadi kawajiban salarea kudu turung tinulungan. Ari kitu sapopoena Abah teh teu kebat Lurah Asep nyaritana. Sabab kapireng Mbah Samiri ngulisik bari hargungan. Abah anakna Mbah Samiri nu awewe nepi ka curinghak siga nu bunga. Di mana ieu? Bari jeung semu pupuringisan Mbah Samiri muterkeun paneuteupna. Sakabeh anu araya di dinya timbang nempokeun. Tong wakaca carios Abah. Ieu dileut heula Abah. Cek Neng Yasmin hideng nawaran nginum. Sanggeus disangke heula ku saurang anakna, Mbah Samiri diinuman ku Neng Yasmin, siga anu hanaang pisan. Cai sacangkir teh langsung beak sapada harita. Deui Bah. Tetep Neng Yasmin pinuh kanyaa. Mbah Samiri nembalan ku gide, red kana kayaan dirina. Nepi ka ngagebeg mangsa nempo sapasang leungeunna anu geus baruntung samat pigeuleungan teh. Ras ingat kana kejadian mangsa adu hareupan jeung si tergos beureum. Red kana pakaianana anu sigana mah pakaian Lurah Asep eta teh. Mbah Samiri embungeun digolerkeun deui malah hayangeun nyarande. Ari ieu di imah saha? Cek Mbah Samiri rutret kanu katilu anakna. Di bumina Lurah Asep Bah, di Cilanjung. Anjeunna anu tos haat nulungan ka Abah. Tah ieu jalmina Bah. Tembal budak nu awewe geus biasa nyebut Abah meureun najan ka bapana oge. Kituna teh kalian sopan nuduhkeun Lurah Asep ku jempol katuhuna. Jadi ieu teh Lurah Asep. Mbah Samiri nepi ka ngajengok. Muhun Bah, kula teh Lurah Asep. Cek Lurah Asep halon nembalan. Segruk. Mbah Samiri langsung nyegruk ceurik nepi ka ngaguk-guk. Atuh kabeh anu aya di dinya kurang kerung alatan teu ngarti. Ari Lurah Asep mah timbang silih leret jeung anu jadi anakna sarta jeung nu jadi pamajikanana. Duh, hampura Jang Lurah, hampura. Abah rumasa boga dosa, geus bedegong, hampura Jang Lurah. Cek Mbah Samiri dina sela-sela ceurikna. Sawios Abah. Keke saleres nama abdi sakulawargi oge parantos nampi wartos.
Yen abah teh bade neluh abdi sareng pun anak. Rek neluh. Waduh, rek neluh palura jeung Neng Yasmin. Astagfirullah. Kabeh anu aya di dinya nepi ka pohara ngararenjatna kaasup tilu anakna Bah Samiri. Ari Bah Samiri nama siga nu geus tuas sapikeun nyarita, ngadon ngaguk-guk siga nu kanyarian. Belagugnya jalma teh boga ilmu teh dipake nyelakakeun batur. Dasar kolopok. Sakitu geus bawa tanah oge nya masih kene we hayang dolim ka batur. Goblok sia, untung aya si tergos beureum tah anu ngajegalanya. Warga anu aya di dinya nepi ka pating keleuweuh enggoning mudalkeun ka keuheulna. Anak-anakna Bah Samiri oge teu bisa ngabela, da memang bapana aya di pihak nu salah. Geus. Keun we anu geus mah. Da kuring jeung Neng Yasmin oge teu kuda naon ieu. Geus. Lurah Asep gancang maper amarah warga. Sok sanajan rada hese pikeun maperna, tapi ari lila kulila mah amarah warga bisa rarep deui. Tah ayeuna mah meungpeung seueur saksina. Sok wartoskeun. Saha jalmina anu miwarang abah rek ngeluh kula teh Bah? Tanya Lurah Asep. Sok sanajan ari sabenerna mah dirina oge geus nyaho. Saha-sahana anu nitah Bah Samiri pikeun nyelakakeun diri jeung nu jadi anakna. Juragan Ramdi urang Cilanjung eta teh Jang Lurah. Sakali deui abah minta hampura nya Jang Lurah, hampura. Juragan Ramdi lain Bah. Waduh, goblok eta si Ramdinya. Puas ya pamajikanna modar ayeuna mah tah debungan boga hate jisi kudi ka batur. Duit jeung larangken emasna oge nepi ka beak cenah digubuk si Jolad. Ari geus nyaho kana perkara anu sabenerna mah warga anu satadina milu mangkarunyakeun ku nasib anu karandapan ku keluargana Juragan Ramdi teh ayeuna mah malah malik mupuas. Hampura sagala kasalahan abah Jang Lurah, hampura. Bah Samiri pok deui meta dihampura. Muhun Bah, muhun. Ku abdi dihampura pisan Bah. Abah geura tobatnya meungpeung dipasian keneh kasempetan. Nya Jang Lurah nya. Abah rek tobat di samet ayeuna mah. Panganterkeun we abah pikeun nepungan si tergos beureum. Nya nu atos mah atos we abah. Teu kada dendam ka papanjangan Bah. Anak awena Bah Samiri gancang nempas di barengan ku inghak-inghakan. Lain hayang males ka nyeri ari abah mah nyai. Sabodo teuing perkara leungeun anu buntung mah. Abah hayang panggih sote jeung si tergos beureum, hayang nganuhunkeun. Sabab jalma eta nu geus mampu ngelingan ka abah. Ceuk Bah Samiri bari semu rumareuda. Tong beroning abah. Dalah urang di oge taya nu apalun saha sabenerna si tergos beureum Bah. Sarengna deui sigana sanes urang dieu ari si tergos beureum Bah. Cek Lurah Asep neuteup ka Bah Samiri. Urang dieu jakamana teh Jang Lurah. Abah oge geus nyaho beungeutna kasep murah keneh. Ngan ari ngaranna mah teu nyaho urang dieu ujang eta teh. Tempas Bah Samiri pohara tandesna. Urang dieu sahanya? Halah urang dieu geuning cenah oi. Saha atuh euy? Moal kitu ari Jang Ustad mah. Boa Jang Rohim anu sok mencang meureun. Kayaan di imah Lurah Asep jadi saheng kudu pating keleuweuh. Panyangka jeung pangira-ngira saha sabenerna tergos beureum pating suliwer tina letah-letah warga anu keur raya di dinya. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug waktosna kabujang keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi